Tahiyat nak, udah subscribe, oke? Setuju VIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Joni Iskandar. Joni lain tapi lain artisnya, ya lain artis. Tapi tong diserikan, da orang mah emang lain artis atau tergantung. Nah, siapa yang diserikan? Cai gitu diserikan. Lah, orang di dia lain artis stand up, tapi orang curhat masalah si COVID. Eta COVID-19 si corona teh ya anu geus pinyeun pusing ka urang ti pusing pokona mah 4 bulan aing nganggur ontak eueuh tapi urang ayeuna boga kegiatan anyar eta kegiatan anyar pokona mah jeung pamajikan urang sarua jeung urang boga kegiatan anyar anu menghasilkan gede ya lumayan lah mah jeung meuli bias mah 1 liter 2 liter mah jeung endog hiji jeung budak urang. Anda yang jauh kegiatan orang naon? Nya eta teh pamajikan urang enak teh buka kegiatan ngajualan barang. Barang nu aya di mah pokona mah dijual. Kulkas, TV, cangcut hideung oge tika dijual acan. Eta cangcut geus bolong. Era sebenarnya nama era tah hate urang teh era ngajual cangcut. Tapi kumaha dia tuh jangan anak urang, jangan daang anak urang kabehan pokona sakeluarga urang. Lamun urang teu ngajual urang moal daang. Udah kumat pemerintah teh ngomong ngarek mere duit 600.000 jeung masyarakat tapi eueuh buktina pusing pikiran pemerintah mah komo ayeuna mah segitu mahal, ieu mahal, BPJS mahal, sagala mahal.